A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa matana bi asrarihi fid dharain. Wala yatahuru lan ora dadi suci syai'un opo sawiji-wiji min najisil aini saking najis ain illa juludal maitati angin pirang-pirang kulit bangke. Izan dubigot tatkala den samak iya julud wal khomrolan arak. Izan kolabat tatkala narima babalik iya khomer kholan ing jadi cuka binafsiha kalawan deweke khomar. Wala yadurrulan ora berbahaya fauronuha opo ngagolake khomar wala nakluha lan ora mindah kene khomar minasyamsi saking sarangenge ila zilli maring iyuh-iyuh. Walal aksu lan ora sabalike perkara Fa'in turiha maka lamun den cemplungkeun fiha ing dalam khomer syai'un opo sawiji-wiji qabla takhalluliha ing dalam sadurung jadi cukane khomer walau tohiron lan sanajan iku kang suci wabakia lan maksi iya syai'un fiha ing dalam khomer hatta takhallalat mala jadi cuka iya khomer lam tathur maka ora dadi suci iya khomer. Orang teruskeun deui pangajian. Hitung-hitung orang teh belajar ngarobah geus amin-aminan we saeta Mang Oji. Mana Mang Oji ka dieu? Aduh. Aduh, sugante berubah horeng teu. Lalaunan seetik urang ngaji nu tadina teu daek ngaji atuh sugan jadi resep anu tadina resep kana ngaji atuh sugan nambah resep tadina jore jadi bagus ngeunaheun. Lamun tadina bagus jadi jore, waduh bahaya eta. Urang balajar merubah nu tadina jore jadi bagus. Dipicenan nu jorena, dipulungan nu bagusna. Kos kieu teh sarua jeung mulungan kabagusan. Mulung urang mah batur mah nyerokan, urang mah mulung. Kumaha ragagna we lah namun nasibna keur bagus atuh dipulung. Aduh harobah teh hese komo lamun tingkah lakuna geus ngajadi watek mah dirobahna ge hese
dirobahna hese matak tikuari tileleti ku urang robah ye robah tingkah laku urang supaya ulah ulin bae saeutik berean ngaji supaya ulah main lato-lato bae saeutik rada diantengkeun ulah garieung teuin dirobah tingkah laku mah bisa keneh ku urang dirobah tuh tapi ngarobah mau aja rada hese wong nyerangan bae nyerang deui balik deui bauna aduh asal ulah disebut bangke bae lah jaing geus jadi bangke mah hese dirinso kumaha ge hese lamun geus jadi bangke mah atuh bangke bae moal suci moal bagus ngomong geus jadi tai kotok mah tai kotok dirinso moal bisa suci tetep bae najis tuh jadi najis lamun geus jadi najis waduh hese tuh hese tai kotok najis kajentein dirinso digosok tetep bae tai kotok mah najis tuh daging kotok bangke berarti najis kajentein digosok kurinso diberean sabun dipake pangawet tetep bae bangke mah najis tuh tai cak-cak geus garing kos batu herang tetep bae eta teh najis aing ngaran najis mah teu bisa suci zatiahna ngen aya sababaraha anu bisa jadi suci zatiahna nah mantak di dieu wala yatahuru syai'un min najsil ain wala yatahuru moal bisa jadi suci sesuatu tina zatiah najis tai kotok dikumahakeun bae tetep bae najis tai cak-cak dikumahakeun bae tetep bae najis getih tetep bae dikumahakeun ge najis bahkan daging bae lamun geus hukumna bangke mah atuh tetep bae najis digodog kumaha bae ge dipasak make kumaha bae ge tetep bae lamun najis mah najis bae illa juludal maitah kecuali bangke kulit bangke kecuali kulit bangke nah ari kulit nama ye kulit nama bisa suci kos model aya embe paeh teka pencit berarti bangke najis kulit nage najis nah ye kulitna bisa suci dengan cara kumaha idzan dubigot bila mana disamak kulit harimau lamun paeh eta bangke najis nah ieu kulitna bisa suci melalui disamak nah jadi lamun disamak mah hukumna berubah jadi suci nah ieu zatiah najis anu bisa jadi suci nyaeta kulit bangke bisa suci ge lamun disamak disamak digosok lendir-lendirna supaya aya deui anu bisa suci selain eta ti golongan najis wal khamra jeung arak arak eta hukumna najis kullu muskirin pokona sakur-sakur anu ngamabokeun baik tina peresan anggur atau peresan naon bae di mana ngamabokeun eta khamar ngaranna nah ieu khamar hukumna najis ieu khamar anu hukumna najis bisa berubah jadi suci kok bisa berubah idza
kholan qolabat bila mana berubah babalik kholan menjadi cuka. Lamun urang boga arak ditenden jang malam tahun baru, ditenden jang suatu saat acara, barang geus kana waktuna teh rek diinum teh hasem, tah eta ciri jadi cuka teh hasem, diuyuh teh hasem. Tah ieu ngaranna berubah jadi cuka. Ieu khomer anu tadina najis di mana berubah jadi cuka dengan sendirina eta hukumna suci. Nah, suci. Jadi lamun urang boga khomer terus ditenden dengan sendirina berubah jadi cuka, nah eta suci. Wala yadurru fawranuha, wala yadurru jeung teu nanaon eta khomer teh ngabuda khomerna barang kitu berubah jadi cuka, na ieu tetep suci hukumna. Wala nakluha jeung teu nanaon mindahkeun khomer tina mata poe kanu ieu dipindahkeun ku urang, barang dipindahkeun teh pas diasaan hasem, nah ieu berubah jadi cukana berarti jadi suci eta khomer. Walal aksu atawa sabalikna nu tadina di tempat ieu karena tempat nu panas barang kitu berubah jadi cuka, nah ieu suci hukumna, khomer suci hukumna. Nah tadi mah teu diasupan nanaon berubah dengan sendirina. Ayeuna kumaha lamun misalkan khomer teh diasupan sesuatu, dicampur sesuatu, barang dicampur teh akhirna berubah jadi cuka, tah ieu hukumna suci apa masih najis? Fa in turiha maka lamun tadi cemplungan fiha kajero arak syai'un sesuatu naon bae qoblata khulluliha sameme eta arak teh berubah jadi cuka, dicemplungkeun kerikil meureun, dicemplungkeun kertas meureun kana eta khomer tuh. Wa baqiya fiha terus bae aya eta barang anu dicemplungkeun teh di jero arak, kebal hatta takhallalat berubahlah jadi cuka, nah ieu mah lam tathur teu bisa dihukuman jadi suci. Karena non, karena berubahna lain dengan sendirina tapi na aya bantuan tina benda sejen, tina benda anu diasupan karena eta arak. Jadi lamun arak berubah dengan sendirina jadi cuka eta hukumna suci, tapi lamun arak dicampur sesuatu sejen akhirna berubah jadi cuka eta mah teu bisa suci hukumna, tetep bae najis, tetep bae najis. Najis menguji najis. Aduh, dicampuran ku ngarewar dicampuran ku nyerang pangajiana atuh tetep bae nyerang lain ngaji. Aduh, ente dengan sendiri na eta nyerang. Aduh, aya baelah ngaji mah. Ta eta lah benda zatiah najis anu bisa berubah jadi suci. Nu sajena mah tetep bae najis bae. Najis bae nu sajena mah. Rek model kumaha bae bentukna, nanah najis tetep bae najis, getih najis tetep bae najis, dikumahakeun bae ge tetep hukumna najis, teu bisa dikukumahakeun. Eta lah ulah loba-loba ngaji mah, yang penting mah lieur. Babul haidi wallahu a'lamu bissawab.